teh meni barala mangkana bade seueur latihan kumaha jadinya barudak teh bebersih teh meni teu ieu pisan kitu duh meni barala kieu pesan enak banget toy tas sapu di sana ieu bade latihan bade ngabuburit saurna teh ieu teh kedah latihan kumaha ieu teh sok sing bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji Dama. Ya saha aku kieu. Sahanya? Sip nganggo masker, Bu. Oh, mohon. Ya. Sama manje. Mohon. Terang ya namanya. Jelas. Jelas. Mohon. Bade latihan teh. Mohon bade latihan. Mangga. Ilajeng. Da ibu mah pan teh bade masak kanggo buka. Oh, soal bangga atuh. Pangitan ibu ya teh. Alatnya pan di dianya. Aya. Dia lebat kenang atas aya. Ya cenah heula geus. Lah salah aya kenang aya naon kacapi panginten. Aya sok mangga. Geus mohon atuh pamaket mah. Ieu mah istri mah teu kenging didamel di dieu we. Ngobrol sareng abdi lah. Hayu atuh bade ngobrol naon teh aduh. Kulan? Tos lapar hoyong ngobrol. Ai lapar mah tangtos pan urang teh teh sasu naon saum teh. Oh nya lah. Nya nuju ngajalankeun saum. Tah ieu teh pan manfaatna kurang manfaatkeun waktu saum ku latihan. Urang mah selaku seniman nya meureunnan latihan teh dina bidang seni. Ini kan. Alasan pan ibu hoyong ngagorong. ngomong. Aduh, tageuningan ya kacapi tah. Aman. Aduh. Alhamdulillah. Menito selami gitu. Pamajen aduh menito selami teu ngagorowok gitu. Teu ngagorowok. Jika nama bakal buleud. Pasti weteuh deui. Tah, ieu Ali mah ieu teh kieu, Kang. Yang diajar ngalok. ngalok? Gampang lah. Ngalok. Bisa gitu. Oh, bisa wae. Dia pas-pasan bisa. Hah? Latihan vokalna mah gampang, Ujang. Tah kumaha? Eta jadi kemek heula. Jauh gitu. Bener olah vokal tah. Bandung gitu. Ada gogorokan di luhurnya, di kagunungnya. Hah? Gogorokan ke gunung gitu. Oh, jauh-jauh teh juga ke gunung. Apaan gogorowokan gitu. Oh, kumaha? Cenah panu ngawi mah kudu bisa gogorowokan. Nya aing ngawina mah gogorowokan. Oh, olah vokalna Olah gitu. Olah vokalna nya tiasa eta oge dileuweung supaya teu ngaganggu ka batur. Maksudna. Aya cara batur bisa ngalok. Aduh, Ngalok. bisa- Eta sugan meureunnan aya nu kungsi ka kuping meureun. Aya kieu. Kumaha? Lupina anjeun ngaraos. Kalau teh Ngaraos naon? Oh gitu pan aya geus Lupina anjeun ngaraos. Aya kecap nu saati. Aduh. Parasna cing bener. Oh, larasna kudu bener gitu. Kudu nincakan nu kacapi. nah, nincak. Ngaco teh ngitakeun ka capi. Maruk Atuh meureun pararegat. Surupan. Tah surupanana. Contona Grajus kumaha? Cing. Buktina jangan ngaraos. Tah. Namun kacapina dikentrekan heula. Bisa kentek. Cok. Tah. Tah. Lupina anjeun ngaraos. Lain kitu. Kumaha? Jok ya contohan deui. Surupana. Oh. Tah. Neng dong. Lupina jangan ngaraos. Saya kecapikeun paler. Tah. Gitu. Hebat eta. Bisa nyobian. Sok. Lupina anjeun ngaraos. Aya kecap nu saati. Walah. Tapi kan baik. Bade Mana kasih bang, diajarnya. jadi Oh, diajar pirahan. Bari ngabuburit teh Bari apa ngabuburit. Kurang kita bari ngabuburit daripada orang teh atau pugu nya. Tapi jaga prokes mah anger. Hah? Prokes. Prokes, oh nya protokol kesehatan. Situasi seperti ayeuna, prokes manger. Tapi ada orang punya asa kampungnya. Oh, Ada. budaya. Sehat nya. urang mah. Ngan kabayang, lamun ngalok pakai masker. Besok cobaan. Coba. Dicoba. Cobanya. Lupina anjeun ngaraos. Aya kecap nu saati. Oh bener, jadi sumbang apa eta mah? Tapi teu nanaon. Jadi kasubang eta gitu. Tah, ieu kieu kan itu ibu juru kawin. Nya. Urang ngahariring ke dialokan deui Ah, nya. itu. Mun salah kumaha? Hah? Nya salah mah balikan deui we. Pan ngaranna lagi. Baik ngabuburit Nah, tapi kita ngomong-ngomong, si Mang Cus ka mana nya? Beja. Bu Haji, dope Mang Cus ka mana Bu Haji? Mancos tah mana mancos teh nya? Aduh, Adieu. bade lagu naon ah? Bade ngantos Dia sama orang Mang Cus. latihan. Naon atunya? Eta teh anu dinten kamari. Oh.
sok meni emot we tos dinten kamari. Posisina teh naon cenah dinten kamari? Rancang. Barang. Hah? Rancang. Udah pohon euy pan dinten kamari ayeuna mah pan beda deui. Oh jadi posisi aya rancak, aya rancak, aya naon we gitu posisi. Aya rancak, aya naon deui? Aya gendung. Aya gendung. Aya sinyur, bayaran. Teh teh kudu apa? Kudu apa alok mah ieu teh? Kunci. Hei, sampurasun. We rame. Ya pangaluluan. Kenapa? Kita kebuburit. Apa Ya, ngabuburit biasa. itu? Rencana no. Ya, nah. Wing kita bebas di warung. Oh. Ayah iya di naon ieu teh? Mana jaya? UMKM. Iya aya Bu Heni. Ayah iya, tah ieu teh Bu Heni teh lucinen. Hah? Orang jadi ku teh ke sini nyeren. Aduh. Di Wana Jaya. Nah, iya Bu Atika. Saya Sama silen oge. ya pan ruruntuk sinen ya. Ruruntuk sinen. Lalu tuh kuku. Sok Ruruntuk. Mangga di bali di itu. reka lajo. Ngabuburit. Ayo ruruntuk sinen mah di dia. Makan itu. Tah, lamun eta mah biduan dangdut tah. Mana? Tah Ibu Nurul. Alhamdulillah. Lain. Alhamdulillah. Jenderal. Ulah. Kita teh kawa warung. Ah. Kok citra teu dagang apan puasa. Ah. Alhamdulillah euy. Ngirim eukeun tajil. Alhamdulillah. Aduh. Aya kolak kan ada. Oh, wae. Iya. Kuing mah ka bibitna, tapi kan dibere engke. Dah. Waduh. Woi. Dinong deui we. Bisa didaharain ya teh? Puasa tuh. Sorry. Ya. Dan hilang. Ti gempita. Hah? Gempita. Nya di Punurut itu Atika di Tanjung Kerta. Terus aya anu ti Bobos, kan teh? Surya. Nih, ngomong-ngomong bari salik kira. Tah, di dia tah bari salik. Tah gitu. Kala sih, ibu juga luing ke mana? Atuh. Ya mah, tak kau aya nu anya panajikan mah tinggalan poho. Tadi di bawah di jalan Bulan puasa ieu. Bulan puasa. Tengekeun, yo akang tadi teh pan kieu ojot teh cenah, nyi buru-buru beberes cenah. Urang ningali nu latihan, cenah urang bari ngabuburit. Heeh, ari pada ngabri nu garawis, dacul we ojo mah Ya, ya tideng luru, ting mau giting naon di teh. Oh, kakak. rugi mah. Ah, gimana? Kan itu kan itu. Tapi hari itu apa? Da kieu lacan. Tuh, si kadang geus aya di dieu eta jelema paingan. Ya Allah. Geus nyai tong sok loba ngawadukeun bae salah. Kebarengan di dia. Boga adi terima. Ada hawa tuh dan naik. Kira-kira penting mah ieu pahugina nya. Teruskeun naik. Yo, sugan ke mame tadi pahugi teh geulang, kongkorong. Jauheun. Yo, abi kebrek nangan anu kasep barukan tapi kada payu. Mas gitu tuh tapi Mas. Tah loba waduh. Menang mun latihan, menang heuh. Lajo bisi batal. Ajo we cenah nyai lah. Tapi abi kena ka itu kade. Ka mana jalanna ka dieu? Bisi dicokot ku si Mang Iblis. Ani teh ampun, meninggalan timur eta. Mas dar. Acan, dan lain dia tadi nungguan si Mang Cus Oh, si Boncus lain aya beja euy. Aya beja pasti teh pada si Mang Iblis teh gini masih di warung. Aya kawan can datang. Acan. Tah aya beja mah cenah si Iblis teh naon? Nyusulan eta. Deui kayak gitu mah. Urang-urang we heula tuh. Sing bareuna latihan teh kade tok di forum UMKM Mang Acai itu. Hah? Mang Acai teh baheula mah. Ieu dokter. Ieu sok nginjem kena ke latihan kena. Hah? Ieu mau jana sok nginjem kawin nginjem ka sapi, kena ke latihan ka sapi. Da Mang Acai mah lain. Nginjem duit. Agan, naon? Namut gong. Abi rek latihan ka gong. Ada tukang gong. Gitu kung gitu latihan. Ya, ulah salah. Tukang gong mah ka surga sia. Alah. Ka surga. Ai bener Mang Acai ka surga. Sebab naon? Muas kena sabatur. Sok lamun teh digongan. Bener. Gubak bang, jepe, mageuna. Tapi lo gubak bang. Go. Ya. Halus Mang Acai. Calon surga. Calon surga Mang Acai. Ayo tukang bohong mah ya. Cicing di pang tukangna. Beres panggung, nu sejadah balik, tukang goong mah beberes.
Lu sejen mah balik di ampropan. Tukang gong dialungkeun tah gaji maneh. Tapi lamun tukang gong salah, da ngaret ka bae tukang gong. Bener karunya. Ulah. Nah, ulah naon pagawean kitu teh ulah. Sarua disaruakeun. Oh, disaruakeun. Sababan dina seni mah kudu sabeungkeut. Bener. Tapi yang lebihnya tukang gong mah. Nah, sauyunan. Sauyunan teh nya. Tapi tukang gong yang lebihna. Naon? Air rek panggung teh bawa kantong teh gede tapi kosong. Balik sok akaribung. Teh ingahon di wadahanana. Kesempetan. Sabab naon? Nyumput. Sih dah nyumput. Aneh-aneh. Ba, pan apa saya laul panggung? Kung. Da jeung kelor-kelor ya. Jeung kelor-kelor lah. Di wadahan di kantongan. Ayo biasa yang barang dahan KPK mangga saya percaya. Percaya Bang. Wah, kitu kalakuan. Saeutik. Akan ka surga. Tah, gitu. Cek aya malah kieu. Mangpeng aya itu aya itu tuh aya Ibu Heni itu mantan kepala desa Wanajaya. Aya Bu Atika kita juga kerta. Aya Biduan Ganglut, Ibu Ibu Nurul. Isin. Aya cek urang pelatihan. Pancing bener era itu loba balap. Siap ah. Udah nyuhunkeun sawera. Oh, tapi dapat aya ka ieu kudu diuploadan sawera lagi. Penting manuk nolna pada dasak. Lah kuasa. Menang di gelar menang. Biasa. Lagu naon teh ieu teh? Dipanon. Dipanon kuring. Didinya ngalereng kene ka urang tah. Apan aya bagian-bagianna? Hah? Nayaga bagian abeuh. Penari bagian higau. Nah, tah, kuring ini bagian higau. Didinya ngasapi. Lain bagian. Des, kudu di dalam. Alek higau. Ame aman, urang sawer heula. Bener. Jantai heula nyawara ka saheula ieu. Ka tukang ieu, ka sapi, heeh. Presiden. Urang sawer heula. Sok bangga. Presiden. Kasan. Urang hitung hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gong. Urang hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Lo baken. Aya kene itu. Tibu Heni. Tibuku. Kayak ninggal nah eta teh kitu teh. Can puasa jadi duit teh pasti keneh ngalah. Gitu. Bener. Can cair Asa aneh eta kitu teh. Kumaha? Naon ke ditamahan? Heeh. Anjuk heuh lobang ngatarek teh. Urang jang modal.
Gerakeun wae. Bagas anu sok ah. Eta balik. Siap tuh. Sakalikeun we. Teu bari ngigel. Tah gitu. Sakalikeun we. Sok teman Pamanyer eta. Kayak dudungan. Den, intina mah urang teh lain hayang ngigel-ngigel teuing intina mah. Hayang lawan. Intina mah iya. Iya. Sok tambah. Tuluikeun deui we. Dasar jodoh. Iya sih. Sok ah tumpang. Kita tadi di tengah. Itu tungguan. Aral, aing lamun sekalian bulan puasa bieu ku saya mah wah. Naon tah naon mah? Jelema dan di pasar ngadon garelut. Garelut. Aya naon? Panggijeng di pasar, hah? Eta jelema duaan keur balanya di tukang hayam. Rek garelut parebut balanya. Lamun awas saya mah. Saya terkenal nu hiji tukang bangunan euy. Bisa. Nu hiji, hah? Dipisah? Tadi narek di tenggelan mun saya teu keur puasa mah. Nu hiji tukang bangunan, nu hiji tukang seblak. Ai masih kenaon atuh masalah? Parebut ceker ayam. Astagfirullah. Atuh keun bae atuh. Pan aing teh ditanya eta tukang bangunan teh Duduk perkara lagu masih. Dongeng geus. Si bener si teh duduk perkara lagu mah kasang tukangna. Kasang tukang mah. Meren tukang bangunan sanggeuk meren nyieun ceker ayam meuli eta tukang hayam, tukang seblak meren nek. Iya. Ai tukang seblak. Ceker hayam naon teh? Hah? Ceker hayam naon maksudna? Teuing nancus ke tengah kieu tuh. Hai nu hiji deui tukang seblak. Butuh ceker hayam. Heuh da meren keur dagang manehna mah tuh. Heeh. Tah ayeuna kieu ke tukang bangunan kuduna kieu. Ganti entung ku ceker hayam. Kunaon? Ku ceker sapi. Oh, pasti aja tukang baso meureun. Jeung deui Lain ieu keur naon ya? tukang bangunan mah kararoplok. Nah, makanya Koplok tukang bangunan mah. Ya heeh, ciu koplok. Jus. Apa nu kamari teh urang teh geus cinta. Rek latihan di dieu. Ieu mah uing. Atuh menit teu izin-izin acan aing mah. Nah, pandek di Padu Sudewa. Aing pek euy teh anggeus di sauna. Wah, acan beres. Beres. Ya, kurang modal mah kitu tah. Borongkeun ka uing. Diganti ku ceker sapi kan. Aku ceker ayam aing mah. Sebagai ini disamper. Lain panggil di pasar, lamun ieu wae muat adi di habak. Jangan saya urang lihat. Tak ketamuan tuh bagja. Alhamdulillah we. Dulur wungkul. Di bobos. Dulurnya. Wah. Dulur aing makan beunghar mah. Anu beunghar mah aing mah sok aku dulur. Aing mah teu wawo ge sok diwawuhan. Tadi teh heuh geus sagorowok. Terus latihan teh geus ngororigeun. Ngan teu geunaheun euy. Teu geunaheun kumaha? Goong. Lah di imah urang pan aya goong. Oh atuh cokot urang teu aman. Ngomong atuh ka saya. Ngawe, non ngawe. Eta. Di imah aya teh dicokot. Bawa. Gongan. Anya ka Cina. Nah, ka beneran aya mah iblis. Aya. Ayeuna mah Bang Iblis mah pan anak buah jin. Ulah kada beuh, ulah mah latihan ulah heula. Da si eta mah geus minang manggung. Hah? Engke we ulang terakhir ulang petok. Minang manggung si eta mah. Oh, gitu. Jeung Kang Yoyo Darsono. Oh iya. Tapi kamari
aya beja bami kamari mah Kang Yoyon. Hiji euy gongna. Atuh meureun leutik kumpul eta mah Oke sorana. bae lah. Dua mah dua. Kemung kempes. Baik. Masuk bae. Mau bae. Tuh ieu bolong we. Wah, biasa gong. Aya soraan mah. Going. Ting kumaha? Hiji deui atuh, hiji deui. Oh, ngerti karongsokeun bawa ke rumah sakit rongsokan. Ya aku nuki jadi gong. Bisa tuh. Aduh. Benar halus. Aduh. Ya. Hijina eueuh. Waduh. Sana. Nah si Bang Acai mah naikeun apa gong. Biar tuh. Bae lah. Sok. Sok geus sakalian Bang Iblis lah kayaknya. Aduh. Iblis. Oh, hitung-hitung ngabuburit lah. Biasa we heula. Hei, ai kenang biasa. Oh, dikenangan biasa. Kenangan biasa. Sok Wah, ieu mah teu kudu make kenang atuh rek naon. kenangan biasa apa kenaheun? Hah? Oh, sok. Sok kenangan biasa heula. Mental lagu ieu lah. Harudang. Kita bagian teh dulu. Bisa nu kitu. Bawah tepat lain teu bisa kan tepantes. Pantasnya. Aduh. Halus Oh, gong letikna euy. Gong letikna aduh, maya gong letikna. Kenangan biasa. Kenangan mah rame. Lagu naon? Anu tadi teh Tadi. Nah, lu tadi malah dari Ah, acing rung we lagu naon we lah. Da seueur mah atos apa? Asa ulah. Nah, keur panyawer mah tah tenang loket pada gede. dijoget, ha? Loket gede keur nyawer mah. Geus sini? Hah? Geus sini? Dijoget. Oh, anak-anak. Yuk, coba sini joget. Sok ah. Bro, joget. Ulah kamalina antri. Kami tahan sih ya mah. Ulah kamalina. Nanaon nih kudu make ugeran. Ulah teh keur bulan puasanya. Bulan puasa. Sok, gutak kita deket ka dia sok. Ngapunten dia. Jadi lamun kieu teh teu kenging. Teu kenging. Teu kenging. Ngarah aman calik teh. Calik teh. Aduh. Ini beli tekaur angus. Pakai titah diuk aing urang can ngajaran mah. Ya, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Masih ganti. Bang Iblis yang petes. Lain emang kies. Hah? Yo, dia lagi hayang lagu naon gitu teh. Nggak usah. Heeh. Tapi mau pakai kenang sih mah. Apa nih kasihan karohmatan, Sok. karohmatan, kahormatan. Kahormatan, Si ieu mah
Ari itu pentes ngomong lah. Gelancok teh asok asa pinter tapi Tuang kenang capean karunya. Tadi sawar. oh saweran cenah. Kita orang bagikeun ya. Tah. Aduh, gaya. Gambar naon ge nu geulis. Mantap gitu-gitu he. Mang Iblis ulah wakan namprak. Sabab can digawe lagi can bener. Lagu Kemang Tayung. Kemang Tayung. Terus kebagian saweran. Oh, kalem. Anu boga ieu mah aya sewa ieu mah. Ya daukan. Ieu teh lain saweran. Ieu teh titipan ti Bu Haji jeung ti Bapak Haji. Alhamdulillah. Insyaallah titipan ieu bakal dugi ka anu berhak nampi. Nah, Yatim piatu. Eta nu boga warung. Yatim piatu, yatim piatu. Tuh bener. Besok ayeuna mah ulah hiburan deui lah. Isin tuh ayo ya. Lagu naon teh? Kemang Tanjung. Kemang Tanjung. Dulungan tuh. Mantanku ti Suryan Kigal. Kemang Tanjung. Ulah dikenangannya. Ulah dikenangan. Oh, kacapi. Kacapi unggul. Bang Iblis kasohor kacapi jelekukna. Ieu mah ngeunaan teu dikenangan oge sok sobat. Itu Bang Agus karunya mah istirahat. Salahnya kau surupan anak. Ojo tong ya. Cicing, ame tarik di tadi pula. Itu. Di tadi pula tuh. Duduk kerjanya. Mana ada calangat-calangat. Tuh, sok. Kira. Sek pasian kasurupan anak. Surupan. Tong rakot. Dah. Ceno. Kayak heula. Sok. Aduh. Bener teuing teman. Kembang pancung. Asik. Aje. Susah gitu atuh. Kembang Ucok, tong ngerakon sing bener. Cek nyai ning. Aya unsur ieu mah euy. Ya aya mantan Surya sini. Oh. Boga lagi sawah pisan. Ieu teh boga dahuan teh abog teh jadi naik ranjang. Cicing. Lumah teh. Bulan puasa. Dok aja. Kembang kumaha teh? Aduh. Naon? Naon? Atencak. Sing bener tuh kurang keneh. Aduh. Anyis. Kembang tanjung. Soloyo. Boyo. Titi irang. Aduh. Ini hayang ki urang neka sae heula euy. Urang cung. Terus Anjung-jungkeun mah darajat nobar. Kembang pancung. Kabayun ah. Wah. Sini kurang Suryan. Kembang Tanjung. Cung-jungkeun mah darajat Jadi mah dikarep ini kan. Kembang tanjung. Kembang tanjung pahaji bakeun di muntan. Hayu urang jung-jungkeun. Aduh. Kembang tanjung.
Yuk, oke lah bisa. Lain eta euy. Nunaun Kang euy. Nunaun Mang Iblis. Ayeuna mah kieu yeuh. Jenderal. Tenang. Enggak ulang teh 20 menit lagi teh magrib. Ya sip. Siap. Mah geus liwat asak. Kurang teh anggula ka dapur heuh, Pak Haji. Siap geus 20 menit magrib. Yo. Lain biar kata Haji Mang Iblisnya. Teu make kenang tapi mendingan kitu. Kan beda euy iPad isirin awe mah geus aneh. Isirin awe mah geus aneh. Oh. Panang teh ulang tahun. Kita ka dieu niup lilin. Di desa mah. Sama. Tah niup Gerbuka eta mah sama gerbuka. Sugan aing lilin. Simpenan tapi kayak buka. Pokoknya mah Asep Adang mah kemarin 52 tahun ulang doakeun we. Sing panjang umur. Amin. Loba rezeki. Amin. Atuh SMTP lagi sing tuluy maju. Tah eta amin. Tah, tapi kekeh Kumaha deui ah. kudu dihiras heula ieu teh. Hiras Lagu tapi si Dena ulah awewe lah. Sok atuh. Kudu lalaki si Dena cik laguna. Tah baya Mangkar mah. Iya. Mangkar mah teh kongsi juara 2 Pokal Calung se-Jawa Barat tahun kamari. Bila aku balik teh. Paingan. Lah pesertana ge eueuh ngan ieu-ieuna bungkul. Peserta. Nya peserta. Paingan hayang diajar ngalau. Nya, Si oreng meureun latar belakangna tina tilu kawin. pasalu. Oh. Cobian. Coba sinang kami. Cikampek. Cobian. Sok bayi demonstrasi jeung kelang deui apa kata rame. Jeung kelang deui rame ah. Oh, saluman ayo. Pang bang. Tah urang mah hayang lagu Asanggian Bapak Ade Rohana. Oh. Gunung Lingga. Mantap. Gunung Lingga. Tapi kun bae di ulah WDW ka apa ade rek dijaypongkeun gitu teh sawios anjeunna mah jembar. Tapi daripada Gunung Lingga mending gunung nu longsor ngeunah lagu. Coba mana wae. Eta Gunung Lingga, apa eta aya urang Cibugal, Mang Acai. Heeh. Sok Pindah ka dieu ah, ngadegetan duit. Ieu ngalaguna di mana teh? Hah? Anyang di dinya. Arep satik, ame juga. Iya teh teh sawios. Ai sinen mah diukna kudu bener di sok kumaha diukna. Kudu bener. Mana gua? Besok. Bener. Ade euy. Ade, sok sinen. Gunung Lingga. Jawa Barat. Oke, Kaporum UMKM Kabupaten Sumedang, cu. Gunung Lingga wetaneun daya Sumedang. Kagus berwaktu. Iya. Sawan di belahan hanya
Jauh-jauh. Urang Tanjung Kertas. Kios urang Singapura mah. Luluhur Sunda patilasan ingkang Prabu kasih kadi mawena mahayak Ya, kocak kan koncara. Sekcam Kecamatan Pamulihan Sagian mantan aja laku. Oke Kak, keluarga besar Forum UMKM Kabupaten Sumedang. Wilujeng sumping ka tukang rongsokeun Ada urang mah wilujeng keun tukang bae atuh. Oke, Bapak Kabid Kebudayaan Bapak Kabid Haidir anu ti DPPD. Gunung Lingga wetanan daya Sumedang luhur ngadung ngeruntur kagus waktu Gunung Lingga belakang patilasan ingkang Prabu kasih kadi mawena barang pisan ngahayang Sumedang Kacang ora. Iya kan bisa kue lagu. Apaan repna tuh kencelek aing. Iya teh Sangyang Bapak Ade Rohana. Apaan repna teh kitu le. Kumaha? Kocap kacang ora. Kumaha tuh? Salah. Iya tadi Kumaha? ulang ngarusak lagu. Lain ngarusak euing mah ecan nyaho can apal. Kocap kakoncara. Tah eta maksudnya eta kakoncara lain kacang ora. Lain kacang ora. Ai kacang ora mah ayana tuh Mang Acai. Lain. Kacang ora digoreng, UMKM jadi keripik tuh. Untung terana ora oge. Kacang ora untung tuh tahun ora oge. Aduh aing masieuna panggiljeung sakedeung direk. Sakedeung magrib, ayeuna mah kieu berenang. Alhamdulillah ya Mak Agus. Isuk pake tuh urang geudeul latihan di dieu. Kabar urang lewaos, atuh di depo ieu mah urang teh kasih nugrahan pisan. Kaluhan ku tokoh-tokoh ti pelaku UMKM. Alhamdulillah. Jadi kira ngarubuh ka dieu. Ngarangtung kebian. Tak ieu teh aya ti UMKM Ibu Nurul. Aya Kang Panji ti Cimalaka. Ibu Heni ieu teh mantan kepala desa. Amin. Oke ieu. Kapayun Abah. Aduh, si Uwa. Amin. Amin. Cicingheun. Amin. Ngomong. Sok ngomong. Anu ngomong wae. Oke Sabi. Di mana ieu? Mantan kepala desa di Wanajaya. Kalah cicing limodal. Aya Kang Acai Balanya tadi forum UMKM sebagai naon teh? Sekretaris. Ibu Nurul Nugelis, aya Ibu Atikah di Tanjung Kertas. Bu Haji aya Bu Haji. Ibu Haji apa wah apa masih aya di dieu. Anu paling penting mah urang apan urang oge seniman teu sok panggung menghasilkeun kaasup ka UMKM. Tah yang ngasihkeun. Kabiluyungan urang sadayana di nu mayunan
sasi siam di bulan puasa ieu ke urang abdi jual ke urang Sumedang hukumna oge ka Subang oge Pejalengka wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Antum pilu hati sadayana mudah-mudahan UMKM Sumedang selalu jaya.